Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sabadana muji syukur ke Allah Ta'ala margi kalayan widi sareng kudrohna. Alhamdulillah simkuring tiasa nepangandai pamirsa dina acara anu parantos maneh di Arisalah TV dina wanda Cahya Hikmah ngaguar pirang-pirang masalah pasoalan agama urang sadayanya eta dinul Islam. Alhamdulillah ayeuna urang sadaya parantos lebet kana bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, diperdih sangkan urang teh ngamuliakeun ku cara ngalakonan pirang-pirang parentahna oge ngalakonan sunnah-sunnah nabina atuh mugi-mugi tiasa nebihan pirang-pirang panyaram panyarek anu parantos ditetepkeun hukum jeung kaharamanana. Insyaallah pamirsa nu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina danget nu ayeuna simkuring seja ngaguar interaksi manusia jeung jin. Hubungan interaksi antara manusia jeung jin. Ngahaja simkuring medar ieu guaran teh margi di antawis urang panginten kalebet simkuring masih keneh sok aya rasa hayang coba-coba wawuh tatanya ka tokoh-tokoh jalmi-jalmi anu katawisna teh ngarti kana urusan nu gararaib kitu tah. Di antawisna nyaeta jalmi anu sok nembongkeun kekuatan bisa naklukeun jin gitulah kirang langkung. Oge memang dina sababaraha channel utamina dina media sosial urang sadaya remen ningali anu cenah ustad eta teh sok kaciri gelut jogo jeung makhluk-makhluk anu halus jeung sajabana. Tangtos ieu teh kangge nu awama tiasa ngaruksak akidah, tiasa ngaruksak tauhid anu engkena teh bakal nyilakakeun urang kana jungkrang syirik atanapi kamusyrikan. Tanu mawi ageng harepan ku ngaguar ngeunaan interaksi manusia jeung jin teh tiasa jadi benteng kangge urang sadaya sangkan urang teu babari percaya kana naon-naon anu didugikeun dipintonkeun ku dulur-dulur urang anu saagama. Dari nu keur ngarti mah insyaallah panginten teu patos janten masalah, tapi kangge nu teu ngarti ieu teh bisa nyilakakeun akidahna. Urang guar sakedik-sakedik ngeunaan saha ari jin teh. Insyaallah engke kadituna urang bakal
langkung ngarti kumaha urang interaksi jeung jin. Upami dicukcruk tina sajarahna, horeng jin teh diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala leuwih ti heula batan manusia. Sakali deui bangsa jin teh, makhluk jin teh leuwih ti heula diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala batan manusia. Tegasna nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 27. Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum. Jeung kalangan jin teh, jan kalangan jin, jin-jin bangsa jin, kami nyiptakeun manehna min qablu samemeh Adam, samemeh manusia. Min nari samum, anu bahanana teh tina hebosan seuneu. Da ari seuneu mah cenah nu panasna teh lain seuneuna, tapi hebosanana. Seuneu teu kaciri di luhurna pan, teu kaciri. Nah beureum nah biru tah eta teh cenah panas. Cenah mangawe bilih teu percanten mah. Mung ku Allah diciptakeun tina hebosan seuneu. Atanapi tina seuneu nu pang panasna. Tina seuneu nu pang panasna. Allahu a'lam. Anu tetela jin teh diciptakeun ku Allah bahan pokokna teh, bahan dasarna teh tina seuneu. Jadi anak itu jin mah leuwih senior tibatan jalmi. Nya, leuwih senior, leuwih kolot tibatan urang. Jin mah oge umur jin mah cenah dina sababaraha katerangan leuwih panjang tibatan manusia. Kau mau mina manusia zaman kiwari mah. Bujeng-bujeng yuswa teh dugikeun ka 63. Sakumaha yuswana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Handapeun Kangjeng Nabi ge ayeuna mah yuswa teh tos dipunut ku Allah Subhanahu wa taala. Malah sababaraha sobat rerencangan jamaah saremen gitu nampi beja si A si B katarajang stroke padahal aranom keneh atuh dina dedeg pangadegna ge da teu lintu teu beunghar teu miskin duka naon eta teh panyawa teh nya. Naudzubillah. Mugi-mugi urang sadaya dipaparinan sehat afiat ku Allah Subhanahu wa taala, diriksa dijaga zahir batin. Amin. Ditilik tina sajarahna interaksi manusia jeung jin atanapi jin jeung manusia lamun ditilik tina saha nu pangheulana horeng kalolobaan naon teh ngaranna teh intensitas hubungan interaksi manusia jeung jin teh kalolobaanna mah dina bab perdukunan, dina bab dudukun jeung bab sihir. Eta catatanana teh. Malah nurutkeun teolog Kristen Clement anu hirup dina tahun 1150 dugikeun ka 215 Masehi di Alexandria Mesir. Ya, saur anjeunna cenah yen Mesir teh, Mesir kuno eta teh minangka pusatna sihir. Pan ari pusatna sapatu mah di Bandung, Kapungkur, Cibaduyut duka tah ayeuna. Pusatna tahu di Sumedang, di Cibuntu nya.
pusatna tukang tulang di Citapen, di Cililin, tah pusatna tukang sihir kuno baheula di Mesir. Di Mesir. Malah upami urang ngabandungan lalakon Firaun mah tukang sihir, tukang santet, dukun jeung sajabana eta teh minangka bagian tina jajaran kekuasaan. Teu kabayang eta Nabi Musa alaihi salam mayunan Firaun, mayunan tukang sihirna cobi. Nya. Mangkaning sobatna teh atanapi asistenna teh ngan saukur Harun alaihissalam. Tapi lain eta masalah nama. Masalah namanya eta gumantung kana eta laras irodah ti Allah Subhanahu wa taala. Ta jadi Mesir teh minangka pusatna puseurna tukang sihir. Gitu. Malah pakar mistisme, ahli juri, ririwa, naon deui budak hideung deui urang mah geuningan baheula istilahna teh. Dedemit jeung sajabana ti Universitas Georgetown Qatar anu namina Amira El Zain cenah para dukun jeung tukang sihir Mesir teh kalibet dina pirang-pirang ngubaran proses ngadamangkeun panyakit. Jadi dukun-dukun teh baheula mah jadi bagian tina kedokteran. Jadi aya gabungan gitu. Tecekap ngan saukur kedokteran secara modern. Nanging dibantu ku ta eta, dibantu ku sihir jeung dukun. Malahan mah cenah saur Geraldine Harris Spence gitu tah dina buku mah. Dokter jeung dukun teh kolaborasi. Baheula duka tah ayeuna. Dalamun ayeuna dokter jeung dukun kolaborasi teu kabayangnya, teu kabayang. Pokona mah nurutkeun sajarah dukun eta teh boga posisi penting dina urusan kahirupan jelema. Lain wae urusan naon teh ngawangun, lain wae urusan segala rupa kalebet urusan medis, urusan dokter oge ku dukun. Tapi ulah kieu, wah boha-boha ieu lamun ayeuna ngalibetkeun dukun jigana pandemi teh tereh beres ulah. Insyaallah da tos beres lah. Tos beres. Mung biasa ieu malah anggap we upami teh mah tatu dina badan mah naon teh namina teh? Humapur. Nya, humapur jadi arateulah kitu. Mugi-mugi we naon anu dirugikeun ku Menteri Kesehatan teh cenah virus nu ayeuna mah teu sabahaya virus samemehna kitu. Malah cenah cukup ku isoman, cukup ku isolasi mandiri. Ya mugi-mugi we leres eta teh. Oge mugi-mugi urang nu katarajang dipaparin kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala sareng katenangan, tumanina. Mari upami panik, upami reuwas, upami sok, eta teh anu sok mawa riweuh teh. Da upami teh mah tenang lah, pan kapungkur oge geuningan lah. Pira oge nu kieu lah. Pira kadar nu kieu tara dirasa. Nah, insyaallah nya. Tapi lain hartina ngalalaworakeun. Ngan biasana upami sikep urang tenang, tumanina nyang hareupan rupa-rupa kasusah insyaallah. Eta leuwih naon teh leuwih kuat nungkulanana tibatan panik, reuwas jeung sajabana. Salajengna pamirsa
umur jin teh geningan salian ti leuwih kolot tibatan jelema oge umurna teh pararanjang umur jin mah gitu. Lian ti eta jumlahna teh leuwih loba tibatan jelema. Jelema mah maot aya kuburanana. Ari jin mah maot pae. Maot welah urang lemes nya. Mun tandaning urang teh hormat ka makhluk jin. Da hakikatna mah sami pan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia nya. Wa ma khalaqtul jinna pan jin heula anu disebat teh. Artina jin leuwih senior. Illa liya'budun. Jadi hartina lamun urang boga ungkara anu lemas anu hade nya sami urang ge ka jin teh kitu da jin oge sami-sami nyembah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi umurna leuwih panjang, teu kacaturkeun aya rumah sakit jin, teu kacaturkeun aya kuburan jin gitu. Teh tadi antawisna. Salajengna pamirsa, urang guar ngeunaan sifat-sifat jin. Pan ari dina akidah mah aya upami dina tauhid mah aya tauhid asma wa sifat. Hartina tauhid teh ngahiji urang ngahiji jeung sifat-sifat sarta asma Allah Subhanahu wa taala. Manunggaling geuningan, manunggaling kaula Gusti. Ngahijina urang jeung Gusti. Tapi lain dina zatna lain, tapi ngahijina teh dina sifatna. Aya istilah robbaniyun. Jelema teh aya ka ilahi, ka rob-roban gitu, ka Allah-Allahan gitu. Hartina jelema teh mibanda sifat pangeran, mibanda sifat Allah Subhanahu wa taala anu agung tur mulia. Mibanda atanapi misifat lah gitu. Tah ngahijina jalma teh sareng Allah Subhanahu wa taala tiasa ku tauhid asma wa sifat. Lamun urang ayeuna geus naon teh paham, ngarti ngeunaan sifat-sifat Allah, asma jenengan-jenengan Allah insyaallah. Eta teh lamun teras dilakonan mah bakal ngahiji jeung urang teh. Bakal karasa ngahijina Allah jeung urang teh. Eta mah misteri. Da urang ge tos dipasihan naon teh arahan ku para ulama. Kade zat Allah agung, zat urang mah da tina taneuh. Nu agung jeung nu tina taneuh nu hina kade moal bisa ngahiji. Kajaba urang teh saukur ngararasakeun. Modalna iman. Tangke teh bakal karasa. Malah lamun teh mah nu asalna urang boga akhlak goreng, akhlak mazmumah, ku ngalenyepan tauhid asma jeung sifat Allah, engke teh bakal nepi kana robahna sifat anu awon jadi alus. Jelema teh bageur, jelema teh soleh, jelema teh daekan. Wah pokona mah kayung-yun we eta jalmi teh. Nah, jadi ku ngalanyepan asma jeung sifat Allah insyaallah. Engke aya tauhid ngahiji gitu. Jadi ngahiji teh ulah dihartian cai jeung gula ngahiji kitu ulah. Da beda zat. Urang jeung Allah beda. Allah khaliq nya urang makhluk benten. Ngan urang bisa ngarasakeun ngahijina Allah jeung urang. Dina naon dina sifat ilahiyah. Da lamun teh mah Allah nurunkeun sifat rahmatna kan Allah teh Ar-Rahman. Terus ku Allah teh urang dipasihan sifat Ar-Rahman. Ulah 100%, ulah 50%. 1% we. Pan efekna teh karasa. Dina hadis oge geuningan. Yen hirupna urang sadaya teh eta ku Rahman Allah anu 1%. Nu 1% wae kieu. Komo lamun 2%, 3% jeung saterusna. Allahu a'lam.
Tak ayeuna urang cobi miwanoh sifat-sifat jin. Tangtos lamun urang hayang lempeng bisa wanoh jeung bangsa jin teh kedah ngangge pituduh ti Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeunana. Ulah tinu sajen, tapi kedah ti Allah. Tegesna kedah nyokok kana Al-Qur'an, kana ayat-ayat Al-Qur'an. Aya sababaraha sifat jin anu peryogi ka uninga. Kahiji penginten ieu ge sanes ngurut hiji dua tilu henteu ieu mah. Tiasa diacak lah. Mung insyaallah engke orang bakal paham, oh kieu geuningan jin teh. Oh kitu geuningan jin teh. Jadi lamun geus ngarti orang bakal tiasa interaksi jeung maranehna. Kahiji jin teh ngagem agama. Dina Al-Qur'an surat Al-Jin tuh namina oge nami suratna ge Al-Jin. Ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh wa anna minnal muslimuna. Jeung saestuna kami teh atanapi ti kalangan kami teh al muslimun. Aya nu muslim. Wa minnal qasitun tapi aya oge anu henteu muslim. Nya aya nu muslim, aya nu kafir gitulah. Jadi sami antara urang jeung jin teh beda jenis sungkul. Urang mah kieu jin mah Allahu alam pada apa. Ngan dina lebah nyembah ibadah ka Allah mah sarua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teh anu tadi. Malih dina ayat 11 samemehna Allah ningakeun wa anna minas solihuna wa minna duna dzalika. Jeung saestuna di antara kami teh aya nu saroleh, aya oge anu teu soleh tuh. Aya nu Islam, aya nu teu Islam. Aya nu soleh, aya nu teu soleh. Aya nu bageur, aya nu bangor pan kitu. Malah diterangkeun ku ulama-ulama mah cenah kaum jin oge baroga mazhab. Aya nu mazhab Hanafi, aya nu mazhab kitu. Mun di urang mah meureunnan aya nu NU, aya nu Persis, Allahu a'lam. Meureun nya da ieu mah ngaranna oge cek sakaos. Teu tiasa dijadikeun cecepengan. Nu dijadikeun cecepengan mah anggar we ti Allah. Nyaeta wa minas solihun wa minna duna dzalik. Teh nu kahiji. Jin ngagem agama. Nu kadua, jin boga aktivitas sakumna manusia. Di antawisna nyaeta sok ngaregepkeun bacaan Al-Qur'an. Ieu mah aktivitas khusus we sebat we kitu. Tadi ayat 14, teras ayat 11, ayeuna ayat kahijina dina surat Al-Jin teh. Allah ngadawuh qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin, jadi jin gesok yastami'una. Ngadarengekeun, ngabandungan. Da meureun maranehna teu boga mushaf Al-Qur'an. Dan nu gaduh mushaf Al-Qur'an mah jalmi. Oh, jalmi mah da hebat atuh. Tiasa ngadama mushaf Al-Qur'an. Aya anu kertas, aya anu versi digital nah wah dina HP ge pan aya. Hebat kaum manusia mah gitu. Ari jin mah teu boga nya ge teu katingali ku urang tapi tina lebah Al-Qur'an mah mushaf Al-Qur'an mah sok istama'a, sok ngadenge-denge gitu. Nya mencuri dengar atanapi ngahajakeun ngadenge. Salajengna ku Allah digambarkeun yen ti kalangan jin teh aya dai. Malah aya rasul sagala. Ieu teh isyarat tina surat Al-An'am ayat ke-130 gitu. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ya ma'syarul jinni wal insi. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ya kaum jin jeung manusia. Alam ya'tikum. Nah can nepi ka maraneh rusulun rasul-rasul utusan Allah minkum
ti kalangan maraneh. Tuh, jadi rusulun minkum teh ditafsirkan ku pala ahli tafsir hartina dai mubalig nabi rasul teh lain wungku ti kalangan manusia tapi oge ti kalangan jin. Malah dina surat Al-Ahqaf geningan ayat 28 jeung saterasna Allah ngagambarkeun yen naon sagolongan jin teh ngadengekeun Al-Qur'an. Maranehna ngadangukeun aosan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qudiya nalika beres walau ila qaumihim mungdzirin. Tuluy maranehna teh mulang ka kaumna masing-masing hartina meureunnan. Jin oge boga komunitas, boga seler, boga suku bangsanya. Aya jin Batak, meureun aya jin Cina, aya jin rupi-rupi lah. Tah mulang deui ka kaumna sewang-sewang. Mungdzirin tuluy maranehna teh jadi tukang mere pepeling, jadi mubalik, jadi mundir tuh. Gitu ku Allah ditetelakeun. Jadi ti kalangan jin ge aya dai, aya mubalik. Mawi upami urang naon teh boga naon sebat we aya masalah jeung jin nya, aya masalah jeung jin, lobalah masalah jeung jin teh. Di antawisna hiji cara anu diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang nyaeta baca Al-Qur'an. Aos Al-Qur'an. Lamun urang ngaos Al-Qur'an, insyaallah maranehna teh bakal ngilu ngariung. Lamun aya majelis taklim ngilu. Tah panginten ayeuna ge dina Facebook teh nya aya nu ngabandungan ieu. Cariosan abdi sareng pamirsa oge diregepkeun gitu. Yastamiuna maranehna ngaregepkeun aosan urang, tilawah urang, dakwah urang diregepkeun. Tuluy mulang ka kaumna sewang-sewang nya maranehna ge nepikeun naon nu ku urang ditepikeun, naon nu ku urang diaoskeun. Kitu pamirsa. Pangintennya Allahu a'lam. Ngan ieu mah Allah nuduhkeun ka urang. Sok baca Al-Qur'an, da maca Al-Qur'an mah manfaatna teh lain keur diri urang sorangan bae. Lain keur anak pamajikan bae, lain. Da bangsa jin oge sok ngiring tadarus. Ngiring ngaos ngabandungan. Engke dibejakeun deui. Eta. Taku ieu katerangan teh alhamdulillah pamirsa. Janten upami teh mah asa aya masalah jeung jin, teu kedah riweuh-riweuh neangan boto. Teu kedah riweuh-riweuh neangan pawang. Lengkah ka hiji mah sing rajin maca Al-Qur'an. Sing tartil warotilil Qur'ana tartila. Sok aoskeun. Sing tartil, sing genah. Insyaallah lamun di aos tartil bangsa jin oge bakal milu ngaji. Tak engke sabadana maranehna bakal nepikeun deui. Saha nu nyaho engke teh jin nu bager ieu bakal mamagahan jin anu bangor. Nu ngaheureuyan urang kitu. Jadi lamun aya jin bangor, jin usil, jin tengil, jin naon we lah kitu nya. Da urang mah bisa nyang hareupan manehna. Atos we aoskeun Al-Qur'an. Tak engke teh sena dipapagahan ku bangsa jin sorangan. Insyaallah. Keun we lamun teh mah gelut jeung bangsana. Gelut jeung sasamana, pasea paloba-loba omong jeung sasamana. Ada dina YouTube mapan lain. Yuk kegituannya. Siga maung, siga macan, siga monyet gitu ta. Tuluy ngomong teh anu aneh-aneh gitu. Nah halaras Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ngan cara efektif, efisien, cara nungkulan yang hareupan kaum jin, ku Allah geus dibejaan. Sing alus we maca Al-Qur'an. Lamun maca Al-Qur'an alus, genah, tartil, insyaallah maranehna ngilung ngariung. Komo lamun boga masalah jeung urang teh
milu ngariung piraku atuh teu meunang hidayah ti Allah gitu. Yang digambarkeun mah kieu lah. Orang teh boga tatangga, aduh, jailna teh teu katulungan. Badeurna luar biasa. Di kitu di kieu hese. Nya hiji mangsa mah urang teh ngaji atanapi nganasehatan saha we umum. Tuluy manehna teh ngadengekeun. Upami teh mah ngaji teh dikana sapekerkeun, manehna ngadengekeun. Cek manehna teh bener cenah euy nu diterangkeun teh asup kana hate nyuruh pisan. Langsung tah manehna teh rek hijrah cenah kitu. Namun geus hijrah mah urang ge moal riweuh-riweuh ngagebah. Moal riweuh-riweuh ngageunggeureukkeun da manehna oge geus ngarti tak kitu panginten. Jadi ayeuna mah lamun urang nyang hareupan jin anu usil carana mah aoskeun Al-Qur'an. Nya. Oge urang sing jadi jalma hade. Dalamun jadi jalma hade mah panginten insyaallah. Manehna oge moal macem-macem ka urang teh. Da matak macem-macem ge meureun urangna macem-macem gitulah. Loba perceka urangna loba masalah. Gitu. Eta nu katilu. Nu kaopat kalangan jin teh sok resep ngahadiran majelis. Majelis naon bae? Majelis naon bae? Nu mawi dina Al-Qur'an urang diperdih. Lamun aya ruang riung naon teh kudu ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga aos surat Al-Mu'minun ayat 87 88. Allah ngadawuh wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kedahakeun ku anjeun Muhammad. Kedahakeun ku urang sadaya. Rabbi, ya Allah. Nun Gusti pangeran abdi, abdi nyalindungkeun diri ka anjeun tina harewos setan. Oge abdi nyalindungkeun diri ka anjeun ya Allah. Nun Gusti pangeran abdi ayyahdurun. Tina kehadiran maranehna. Itu. Kahartos. Itu doa teh luar biasa. Jadi aya riungan naon bae urang diperdih ku Allah, ngadoa heula, menta heula panyalindungan diri ka Allah Subhanahu wa taala. Bisi ieu kegiatan teh ria. Bade ngaos, bade tabligh akbar, bade naon oge pan sing ati-ati. Nyalindungkeun heula diri ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang teh teu jadi korban harewos setan anu dikutuk dilaknat ku Allah. Nu kaduana sangkan teu kahadiran ku golongan maranehna. Dari weuh atuh. Jadi provokator manehna mah. Itu penting. Ya. Jadi kalangan jin teh seneng ngahadiran majelis-majelis manusia. Majelis naon bae? Majelis ilmu, majelis dugem, majelis naon wae di dihadiran eta. Dihadiran, Bu. Dihadiran. Dan mawi doa ieu teh luar biasa. Wa qur rabbi, jadi doana teh rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bade salat oge ieu. Ngadoa ieu, ya Allah. Mugi-mugi sing teu dihadiran ku setan gitu. Margi Nabi kantos nerangkeun yen setan teh sok ngaganggu nya jin teh sok ngaganggu urang gitu. Nalika keur salat, nalika keur barang gawe, keur naon we geuningan. Aya kaifiahna. Jadi cenah lamun urang salat, tuluy poho, tuluy urang teh ngarasa asa aya nu ngaganggu, saur Kangjeng Nabi nyiduh ka kenca 3 kali. Puah. Ya, tapi ari di masjid mah ulah. Ieu mah lamun nyalirat. Gitu lah. Tong diciduhan, tong ciduhan tong kaluar, tapi isyarat we. Insyaallah ieu teh bakal ngusir setan, jin.
Malah Nabi mah kantos nyekek sagala. Nyekek terus letahna keluar nepikeun ka tiis na tuh. Kantos pamirsa ngarasakeun tiis letah jin. Gitu. Jadi ngadoa ka Allah sangkan maranehna teu hadir gitu, teu didatangan ku manehna. Ada didatangan ku manehna mah ribut. Komo pejabat-pejabat masing sering ngadoa ieu teh. Aya rapat, aya naon teh bisi setan milu rapat. Lamun setan milu rapat, biasa nama ngagangguna teh dina anggaran. Ngagangguna teh dina pengeluaran. Ya. Rapat anu nya hitung utang balitunganna nama cukup ku 2 jutaan. Ku si setan mah digoda nepikeun ka bisa jadi 20 jutaan. Jadi pamimpin-pamimpin ya bade bupati, bade wali kota, bade sahabalah urang sadaya. Lamun bade ngagarap hiji padamelan hiji proyek teh ngadoa heula ka Allah sangkan teu dihadiran ku si eta. Sabab lamun dihadiran ku si eta ruksak. Lamun geus ruksak mah urang panu rugi. Leres. Ya. Jadi bade majelis ilmu, bade majelis naon lah nu kira-kira amal soleh ulah hilap minta penyelindungan diri ke Allah Ta'ala sangkan ditebihkeun tina godaan harewas jin nyata nu setan teh nu sok ngagoda jeung hadirna kehadiran maranehna dina majelis-majelis urang sadaya. Eta nu kalima jin teh bisa antel jeung jelema. Jadi lamun orang ayeuna di bumi teu ngarasakeun nanaon, cantang tuh teu aya nanaon. Nya. Da antelna jin jeung urang teh insyaallah moal karasa naon-naon. Kajaba upami ngeresakeun, kajabe upami Allah ngeresakeun anu sejen gitu. Mangga we geura ayeuna mah dina surat Ar-Rahman geuningan. Nya anu sering diaos. Anu ayat nanti diulang-ulang nanti non fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tadi na ayat ke-50 genapna Allah ngadawuh lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Eta widadari teh can kungsi kaantelan ku kulit jelema atanapi kaantelan ku jin. Tuh hartina saur para ahli tafsir ya. Saur ahli tafsir nalika Allah nerangkeun widadari nu aya di surga, yen widadari nu surga teh bener-bener parawan anu can kungsi kaantelan ku makhluk, rek jelema, rek jin, rek nu sanesna, hartina jin oge bisa antal jeung jelema. Atawa cindak nama jin teh bisa sapatemon jeung jalmi. Naudzubillah. Pan aya istilah anak jin geuningan. Eta teh sanes heureuy eta teh. Nah, cenah kieu ieu mah anak jin. Jadi jin hubungan jeung jelema, naudzubillah. Malah aya pan jelema anu kawin jeung jin. Oge dina ayat anu sering diaos dina naon teh pertikahan ya. Surat Ar-Rum teh geuningan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Tah wa min ayatihi jeung bagian tina tanda kawasading anjeunna an khalaqalakum. Anjeunna nyiptakeun keur maraneh min anfusikum azwajan. Jodoh-jodoh ti diri maneh sorangan. Hartina prak maraneh gerak kawin jeung kalangan manusa deui. Naon margina? Margi jelema kudu kawin jeung jelema, jin oge kudu kawin jeung jin. Da jin ge kawin, boga turunan, loba malah. Mohon. Jelema mah nepikeun kaki waris sabaraha 7 miliar sabaraha kitu jumlahna teh. Itu tah jin mah leuwih loba. Leuwih loba jin mah. Lebih loba.
Jadi ku ieu ayat nuduhkeun yen jin oge bisa kawin jeung jelema. Bisa ku ieu ayat. Isyarat itu isyarat. Urang mah ulah sakali-kali kawin jeung bangsa jin. Tuh. Anu kagenep jin teh sok ngabantuan jalmi. Ya. Dina surat jin Allah ngagambarkeun wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Ayat kagenep. Jeung saestuna aya sagolongan jalmi anu menta tulung, menta bantuan ka kalangan jin. Tapi kalahkah nambahan dosa. Panginten orang emut keneh nya Nabi Sulaiman nalika ngalihkeun istana Balkis, Ratu Balkis. Pan Ratu Balkis teh harita ngajago pisan atuh. Komong make power of mak-mak-nya, wah ngajago pisan. Ngan harita Nabi Sulaiman nuduhkeun naon teh mukjizatna. Harita istana Bilqis dipindahkeun dina sakedet netra. Kusaha dina sajarah mah cenah ku kalangan jin ifrit dipindahkeun. Ari jin ifrit teh cenah jin golongan jin nu pang kuat-kuatna, nu pang bedas-bedasna. Allahu a'lam. Ya, diangkut tah teu sakicepanon ujug-ujug geus aya di payuneun anu kagunganana. Harita keneh Ratu Balkis menta hampura ka Nabi Sulaiman tuluy ngagem agama anu diagem ku Nabi Sulaiman. Allahu a'lam. Jadi jin bisa nulungan jelema. Ngan kade lamun urang ayeuna menta tulung ngahaja ka golongan jin, ati-ati. Mohon da tetep modalna mah kasolehan. Lamun teu soleh bahaya, loba gogodana. Jadi leuwih hade tong menta tulung ka jin. Di urang aya keneh pan aya nu nyebatkeun cenah hiji ormas nalika muktamar dijagana oge ku kaum jin. Atanapi pesantren dijagana ku kaum jin jeung sajabana. Hartina memang bener aya. Ya. Ngan urang dipundut ku Allah sing ati-ati. Lamun maranehna nulungan ka urang eta mah rezeki ti Allah. Ngan lamun urang ngahajakeun menta tulung ka jin, ati-ati. Ati-ati. Ati-ati eta mah, nya. Ati-ati. Da bujeng-bujeng menta tulung ka jin. Menta tulung ka sasama oge geuningan sok aya istilah ada udang di balik batu. Bager ka ditu namapan. Rungkad da urang teh. Jadi hati-hati, nya. Hati-hati. Jadi bujeng-bujeng ka bangsa jin, ka bangsa sesama manusia ge, kirang-kirangna iman panceg mah bisa disoledat kana jungkrang syirik atanapi kemusyrikan. Salajengna ieu minangka bagian tina anu tadi kitu atanapi tiasa dipisahkeun we lah. Jadi sifat jin teh di antawisna teh tadi nu kagenep ngabantuan nulungan jelema, nu katujuhna nyaeta sok ngaganggu manusia. Sok ngaganggu jelema. Ku Allah diuningakeun dina surat Fusilat ayat 30 genep, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Al-ayah. Jeung lamun teh mah ngagoda maraneh ti kalangan setan ku hiji godaan naon we ga? Kuncina mah fasta'id billah. Maraneh kudu minta tulung ka Allah. Jadi lamun urang diganggu digoda ku hiji godaan ku hiji gangguan ti kalangan jin, gewat-gewat minta panyalindungan ke Allah Subhanahu wa taala. Gewat-gewat isti'adzah gitu.
Ngan panginten isti'adzah teh gumantung kana katakwaan urang, kasolehan urang. Insya Allah beuki soleh, beuki gancang mereskeun masalah teh. Tapi lamun urang naloba salah, ta eta mah pabeulit jeung cara Allah ngagugurkeun dosa urang. Siga panyakit pan teu ujug-ujug nginum obat cager. Aya kalana nginum obat sababaraha poe can karasa, saminggu kakarek karasa. Da meureun loba dosa keneh. Allah gaduh maksad, gaduh irodah ku panyakit eta teh sangkan dosa-dosa urang dipupus. Ku eta panyakit jadi kafarat ke urang sadaya. Jadi isti'adzah ka Allah mah gumantung kana kekuatan batin urang sadaya. Lamun batin urang sae insya Allah isti'adzah urang tokcer, mujarab. Aya nyeri di pan zaman Nabi oge ukur bismillahirrahmanirrahim. Damang naon sababna hade imana. Panceg gitu tah, kuat. Doa teu panjang-panjang tapi na mujarob gitu. Tah jelema teh sok ngaganggu. Non jin teh sok ngaganggu jelema. Kahiji dina waktu salat. Jin mangaganggu na teh. Ya mugi-mugi we lamun di masjid urang mah loba jin nu milu salat, nu balalagur. Jadi jin etana gitu tah, mudah-mudahan nya. Da gumantung kana lingkungan sewang-sewang. Lamun lingkungan urang sae insyaallah. Jin ge balalagur gitu. Jin ge balalagur. Lamun jina balalagur insyaallah salat ge moal ngaganggu. Jadi kieukeun ayeuna mah kieukeun we lamun di eta masjid teh loba keneh nu heureuy. Hartina di dinya teh loba keneh jin anu tukang heureuy gitu we lah. Tapi ulah di generalisir ieu mah. Meureun ieu mah. Da ieu mah teu katawis teh. Jadi insyaallah lamun di hiji masjid teh apik, tartib, salat teh tara aya itu tara ieu rapih nya insyaallah. Lamun salat rapih, sab rapih pan Nabi oge nyaram ka urang. Omat sab teh sing lempeng. Ulah gucelak gecelok teu pararugu. Sabab lamun gucelak gecelok atanapi sabna teh teu entep, henteu rapih di dinya bakal datang rupa-rupa gogoda. Jadi rapih nasab teh eta ciri yen teu aya gangguan. Nya lianti sampurna oge ciri di masjid eta teh teu aya gangguan. Jadi setan jin teu pipilueun. Jadi jin oge ngilu rapi. Matak saur Nabi entong aya naon teh tong aya nu bolong gitu, tong aya nu anggang. Sabab lamun aya nu anggang di dinya setan asup gitu. Lamun setan asupnya gogoda teh aduh loba pisan. Anu kaduana sok ngagoda rumah tangga. Jin mah mikahayang hubungan rumah tangga urang teh teu langgeng. Pirak gitu. Matak ayeuna kamari keur viral teh nya Ustadzah Oki pedah ngalalakonkeun pamajikan ditunggu tuluy teu disangka-sangka datang indung bapana, nalika indung bapana nanya kunaon cenah maneh teh eta. Nepikeun ka ceurik ieu cenah. Ieu mah ceurik kabunga. Langsung tak diserang ku netizen. Nya terus we minta maaf. Nah, nya pirage ngadongeng lah. Cek abdi gitu pirage ngadongeng make jeung kudu di urang mah piraku dongeng oge riweuh luar biasa. Riweuh padahal mana ngaranna ge ngadongeng. Ari dongeng teh bisa bener. Bisa henteu. Malah ngaranna ge dongeng lolobana mah waduh pan kitu cek urang Sunda. Dongeng pondok jadi masalah, dongeng anu 1000 episode teu jadi masalah pan di urang mah aneh. Akeun we eta mah. Ya. Ngan jin teh sok hayang misahkeun rumah tangga manusia.
Jadi ciri lamun ayeuna di rumah tangga teh adem akur nya, ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi saloga, ka leuwi mandi, ka darat salat pan kitu. Sabobot sainggal sapihanean. Nuduhkeun yen lianti urang alakur jeung boga konsep teh oge jin teu kuateun ngagoda urang. Teu kuateun. Gitu. Jadi lamun urang gaduh ibu rama terus teu pisah dugikeun ka pupusna, hebat eta teh. Anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Artina bener-bener kuatnya hayang naon teh hayang leumpang dina jalan pernikahan teh bener-bener teu kaganggu ku itu ieu. Nepikeun ka nyalah ceuk kasarna mah jin oge teu sanggupeun misahkeunana kitu. Ari urang mah saukur dina lagunya andai dipisah langit dan bumi eta mah lagu. Lagu. Oge jin boga karep hayang ngaruksak akidah urang. Urang teh pan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Urang teh sangkan jadi jalmi anu mukhlis. Tapi da jin mah komo nu bangor ya nu bangor. Aya nu bager mah teh masalah. Nu bager mah sobat urang insyaallah. Tapi nu jahat mah ngagoda urang. Nalika urang teu boga duit, cenah ka ditu. Nalika urang teh cager-cager cenah ka ditu. Aya babaturan saya ngaharewos. Eta teh panyilakakeun akidah urang. Oge jin teh sok nyurup kana badan urang. Anu ketelah kasurupan teh. Ngan dina bab kasurupan jin aya dua golongan. Aya anu nolak, aya nu narima, aya nu nolak. Ngan kaseseueuran paham ahlu sunnah wal jamaah mah nampi yen kasurupan ku jin teh minangka hiji kanyataan anu teu tiasa dibantah. Naon dalilna? Dalilna teh nyaeta surat Al-Baqarah cenah. Alladzina ya'kuluna riba, nyaeta jalma-jalma anu ngadahar riba, la yakumuna maranehna teh teu bisa nangtung, teu bisa ngadeg illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nya. Kajaba sakumaha jelema anu nangtungna bari di oyag-oyag ku setan gagaleongan pan. Jika nu mabok teh ya. Eta teh kasurupan gambaran gitu. Yen kasurupan teh aya. Sanaos teu henteu babari da kasurupan teh eta mah kedah aya widi ti Allah Subhanahu wa taala. Malah ku Nabi oge diuningakeun inna syaitona yajri nyaeta min ibni Adam majrod dami. Jadi setan jin teh sok bisa asup lah nuturkeun naon teh saluran darah urang, saluran getih urang. Tah naon sababna? Tah eta we pamirsanya janten panginten aya 7 ya. Aya 7 dina raraga urang wanoh ka bangsa jin. Jadi hari tadi mah ciri-ciri umum yen jin teh nyaeta makhluk Allah Subhanahu wa taala anu diciptakeun tina seuneu oge rupana teu kaciri ku urang teu. Lamun teh mah ngajang gelek teh eta mah geus lain jin deui. Jadi lamun jin ngawujud jelema lain jin. Lamun malaikat ngawujud jalmi sanes malaikat, tapi tos tasarruf, tos ngawujud gina dina wujud anu sejen. Da dina wujud asli mah henteu kitu. Nya sapertos jin. Nah, jadi anu pokok mah urang tos dituduhkeun ku Allah yen bangsa jin teh bangsa sakumaha jalmi anu ngagem agama. Artina aya anu mukmin, aya nu kafir, aya nu muslim, aya nu agama-agama jelema we kumaha gitu. Oge jin teh boga aktivitas di antawisna anu khususnya eta sok ngabandungan majelis Al-Qur'an gitu. Anu katilu nyaeta
di kalangan jin teh aya dai, malah aya nyebatkeun rasul lagi aya di kalangan jin. Itu Allahu alam. Anu kaopat sok ngahadiran rupa-rupa majelis. Jadi sanes majelis Al-Quran wae, sanes majelis ilmu wae, majelis naon bae si jin mah sok pipilueun. Nya dina majelis gawe nya upami teh mah aya sidang DPR, aya sidang MPR. Eta teh sok piluan kitu tah, sok pipilueun kitu tah. ngagoda jelema nepikeun ka kawijakan anu turun teh pan. Nah cenah kieu ceuk rahaya teh pahang kieu cenah putusan teh heueuh boa dipangaruhan ku jin eta teh nya. Apan ari lamun mikirna lempeng mah jeung demi kamaslahatan sarerea komo make falsafah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pamohalan mutuskeun pirang-pirang perkara teh meng partina falsafah Pancasila. Lamun kanyataanna teu kitu hartina eta teh kausap jin eta teh kitu. Allahu alamnya mun hati-hati. Sarta nu kalima jin teh sok iyalah nya kasarama sok bogoh ka hiji jelema gitu. Ya. Lamun jin bogoh ka jelema diudag-udag eta jelema nepikeun ka beunang. Sarta nu kagenap jin teh sok nulungan jelema. An kade kitu sakali deui lamun teh mah nulunganana teh diparentah ku Allah, insyaallah eta mah bakal maslahat. Tapi lamun nulunganana teh syaratna kudu itu kudu ieu, kudu aya hayam hideung, kudu aya nog hideung nya jeung sajabana hati-hati. Eta mah jebakan jin sanes jebakan Batman, jebakan eta teh. Hati-hati bisa naon teh nyengsolkeun akidah urang sadaya nu tadina lempeng jadi bengkok. Sarta nu katujuh jin teh sok resep ngaganggu jelema tina rupa-rupa aktivitas salat, rumah tangganya. Jadi dina bab rumah tangga ge tah kedah didugikeun komo dina khutbah nikah teh dugikeun yen nu bakal ngagoda maraneh teh jaga lain jelema wae. Nya lain istilahna teh binor naon deui pencuri bini orang terus macam-macam rupa-rupa. Sing ingat nu bakal ngagoda rumah tangga ge aya ti kalangan jin. Sing ingat. Gitu. Tah kumaha carana sangkan urang tiasa dijauhkeun tina rupa-rupa gogoda bangsa jin. Kunci namanya eta ittaqullah, sing takwa ka Allah kalayan sabener-benerna takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, eta kunci nama. Kunci nama eta. Sing takwa ka Allah. Sing takwa ka Allah. Lamun urang takwa ka Allah, moal metu tajin ngagoda urang teh. Moal. Tapi lamun teu takwa ka Allah kalayan sabener-benerna takwa, cek jin teh teu kudu digoda geus eta mah. Kagoda sorangan cenah kitu da hawa nafsuna masih keneh. Siga seuneu ngabebelah wae nafsuna teh. Asa diparuman. Jadi kunci nama takwa. Sing bener takwana ibadah tong kakantun nya nu pardu makomo, nu sunnahna oge sami. Ibadah-ibadah nu sanesna dimaksimalkeun. Insyaallah eta bakal ngahindarkeun diri urang tina rupa-rupa kasusah kaasup kasusah anu dijieun ku bangsa jin. Terus upami orang ditaros naon sababna aya jelema anu karasukan jin. Bongan we kahiji meureunnan imana luplep-nya, imana leplep. Kurang gairah, kurang sumanget dina ibadah teh. Terus boga kakeheul dina hate teh. Kakeheul teh kecewanya model kuciwa, keheul, sirik, iri, jai jeung sajabana eta teh dikukut dina hate teh. Jadi hate teh kedah bersih. Nuka telah qalbun salim teh. Lamun hate urang bersih insyaallah. Tapi lamun hate urang kotor atanapi pagalok nya jadinya jin bakal bisa nyurup kana awak urang. Eta ge ngangge widi Allah Subhanahu wa taala. Pamita aya widi ti Allah mah moal tiasa. Moal tiasa istilahna teh. Moal tiasa ngaganggu urang sadaya moal. Margi urang
gaduh kekuatan. Rupina sakitu rupina mah pamirsanya pedaran ngeunaan interaksi hubungan manusia jeung jin teh mugi-mugi ageng manfaatna. Hapunten bilih kasuhun hapunten anu kasuhun bilih aya tutus langkung ke panghalang bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lemor dada jembar pangampura cag sampeureun tunda alaeun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.